wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun abdi simkuring Nur Apitriani bade ngadugikeun warta ngeunaan kana bencana gempa bumi nu aya di sababaraha tempat di Jawa Barat. Mangga langsung wae urang nuju ka warta anu munggaran. Saloba 150 imah di Jawa Barat, alabatan kena gempa di Banten nu lumangsung dina poe Jumat peuting. Pupuh Biro Humas Kemensos Sony W. Manalo negeskeun yen lokasi imah anu ruksak kalobaan ayana di Pandeglang. Nyaeta jumlahna nepi ka 102 siki, nu kasebar di 13 kacamatan, sedengkeun di Sukabumi aya 20 imah nu ruksak di 17 kacamatan, Bandung Barat aya 7 imah di hiji kacamatan, jeung Kota Bogor aya hiji imah di hiji kacamatan. Beja Sony basa nulis katerangan. Dina tahap kahiji, Kemensos mere bantuan 500 tenda gulung, 500 lembar simbut, 800 kadahara nu siap saji, 300 paket lauk pauk, 20 box kalengkapan kaluarga, jeung 20.000 bungkus mie instan. Bantuan eta rek didistribusikeun ka korban anu imahna ruksak parna jeung warga nu ngungsi. BMKG ngajelaskeun, epicentrum gempa bumi ayana dina koordinat 7,32 derajat lintang selatan jeung 104,75 bujur timur, tepatna aya di laut kajeroan 4,8 km, jarak 164 km barat daya Kota Pandeglang, Banten. Mung sakitu wae warta singket anu tiasa ku simkuring dugikeun. Payun urang sambung deui sareng simkuring Nur Apitriani dina waktos nu sami sareng acara nu sami. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.